Ih, geus pucung geus deui geuning. Tanda cinta teh, tanda cinta tara bisa dibobodot teh ya. Jarawat. Meni beureum kieu pencet kitu. Sieun perih. Antep wae asa ngagolkan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumudna mudag cahaya anu somorot di soca anjeun. Akang nya bener jadi panyari geuning, panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng keuning mama. Ari gado ngalaka nini kuring naon deui nu jiga mamah teh nya. Oh nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jiga ngalaka bapa, malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui, ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh eta saha kaluar tina kalangkang beungeut kuring teh? Walah beuki ngalobaan. Oh kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngambat panjang deui. Panjang pisan. Kaliwatan abad-abad kahirupan eta. Walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina pipi ieu. Geurang ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu muara dina diri kuring keur sina ngamalir terus ka anak incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan.